cakroh teh sia mah hayang ngeunahan bae, hayang tempat anu sejuk, dahar hayang ngeunah beuteung hayang seubeuh cakroh. Atuh eta mah urusanna zahir, aing tirok diurusan ku sia. Iraha aing diurusan ku sia. Aing teh hayang maca Quran, aing teh hayang nyaho ka harti Quran, aing teh hayang nyaho kana rahasia Quran. Ku sia teu pernah diparaban aing. Nu diparaban teh zahir malulu ribut roh jeung awak. Ketika terus urang ngadidik roh bakal ngomong ke awak. Ketika awak urang lapar dahar cakroh tuh sia deui bae dahar. Ketika hees tuh cakroh sia deui bae hees. Aing mah can diparaban-paraban. Ketika dur zohor urang hees tuh bagian aing hees deui bae. Cakroh iraha sia atuh mere dahar ka aing. Goblok tolol cakroh roge nyarekan ka awak urang. Nyarekan ke awak urang. Ketika urang ngaji babarengan reup hees cakroh teh tolol sia deui bae ira deuk beresna tuh geus pugutun tuh sia molor keur ngaji ge hees bae ai deuk ira diparabanana tuh. Ketika urang maca Quran kakarak menang sayat 2 ayat aju bae sadaqallahu lazim goblok cakroh tolol sia deui bae asal kajen kumaha ge coba ta sadaqallah naon ge bener bae ngopi tuh kan cakroh teh ya terus sia deui bae ai iraha diparabanana roh marah antap cakroh ke di akhirat sia aya dibeulem sia